Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. An-najasatu salasun, ari pirang-pirang najis teh aya tilu. Al-mughaladutun nuka hiji nyaeta najis mughaladoh. Wal mukhaffafatun jeung kadua najis mukhaffafah. Wal mutawassitatun jeung katilu najis mutawassithah. Al-mughaladatun najasatul kalbi wal hinziri. Ari najis mughalado teh nyaeta najis anjing jeung bagong. Wa far'i ahadihima jeung anak salah saijina anjing jeung bagong. Jadi najis mughalado teh najis anu banget, anu teu bisa bersih ngan saukur dikumbah ku cai. Hartina kudu disertu, kudu dikumbah 7 kali, salah sahijina kudu make taneuh. Namun keuna kana eta najisna, najis anjing atawa bagong. Wal mukhaffafatun baulus sobiyyi alladzi lam yat'am. Anu kadua nyaeta najis mukhaffafah, nyaeta najis ciki budak lalaki anu can ngadahar ghaira labani salian cai susu indungna. Walam yablugil haulaini jeung acan nepi eta budak teh kana umur 2 tahun. Ciki budak lalaki can ngadahar nanaon, ngadaharna teh ngan saukur cai susu indungna. Jeung acan nepi eta budak teh kana umur 2 tahun. Budak teh tara dibere bubur, tara dibere sarelak, tara dibere naon wae. Budakna oge umurna can nepi kana 2 tahun. Ta eta najisna najis mukhaffafah. Nu kumaha najis mukhaffafah teh nyaeta najisna bisa dibersihkeun ku dikelabkeun hungkul. Upama teh lamun pipis dina lancinganana tah kari muka lancinganana kecemplungkeun kana cai geles sakedik supaya leungit eta najisna tuluy dipoekeun deui, maka eta jadi suci. Teu kudu disabunan, teu kudu di itu di ieu. Lamun can ngadaharna naon? Cai pipisna, tapi kumaha lamun cai pipis budak awewe? Lamun budak awewe mah tetep eta asupna najis anu banget. Teu bisa bersih dikelabkeun hungkul, tetep kudu disabunan. Tuluy nu katilu nyaeta wal mutawassitatun jeung nu katilu nyaeta najis mutawassithah. Syairin najasati nyaeta sakakarina pirang-pirang najis. Najis naon wae eta kaasupna. Misalna najis teh tai hayam, tai ucing, tai budak atawa ciki budak awewe, ta eta kaasupna najis mutawassithah. Teu bisa bersih ku cai hungkul, tetep kudu dimake sabun, kudu dipikeun, kudu dicuci make deterjen karak bisa bersih. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.